mantap yang liburan Ayah, kemana? ke Gunung Padang. Nah, aku udah capek. Kemana? Ke Gunung Padang kan batur mah Gunung kapan? Padang teh mah. Itu di Tongo jauh kene. Batur mah ke pantai urang mah urang ke Gunung Padang. Heeh. Eta tempat wisata orang Robogo apaan? Oh, mana tuh? Tuh, tempo baca situs Gunung Negara Padang. Ntar kalinya. Urang ka dieu. Awas mun di akod sia. Aduh, ya tetangga kita lucu. Dinaheun nya. Nah, Muntang Cilabu. itu tanggalan ayah itu. Itu teh tangkal pinus para ginyenan lilin. Oh, lilinnya dulu gitu. Oh, tidak tangkal pinus pan. Eta tangkal kopi nu kitu. Bisa. Adem. Jelas. Has, kuda, has. Kuda-kuda pan urang ka aya mah. Urang lah capek. Urang lah capek. Nih sila di dieu. Bisa, kita tadi 100 kali urun mah. Lusnya pemandangan tinggal endah bisa. Jernih bisa. Mah, mungkin di mana? Ya, si Bunda, yuk ajak. Tong pan si Buna mas direun ka aya. Pokoknya di budak teh. Ya urang ini teh enak bisa keburu-burit. Ayo. Lempang ini capek Aku doain Bang. Rame. Saya geus tepi ke Gunung Padang gitu. Oh. Diharap karena nepi ke deung dieu. Udah yang mau potong lah. Oh tuh. Ini apa pena? Aya teh lah kaharupnya. Heeh. Asa ciga juragan itu teh. Kiraku ulin ke Gunung Padang. Juragan. Lo mana sarci ka dieu? Ngadenge. Iyo. Kenaon di dieu juragan? Urang kaluman di imah wae. Ayeuna deui kieu jalan-jalan ka kaluhur ngan ieu istirahat heula di dieu capek urang mah leumpang. Aya mana rek ka mana? Tengah deui. Rek ka mana? Mau ulin si Beben. Mau ka mana budakna? Ulin lah cenah popotoan. Hajing sia leungit budak di gunung cenah bobotohan sorangan. Cager di sunatan lain sunatan kemarin teh. Cager di sunatan. Geus budak mah geus cager ngan hayang di ka Gunung Padang ulin. Itu orang ini parang sarere. Oh hayu. Ajeng leungit budak. Moal ke nuturkeun. Beben hayu urang ini. Ben. Tak kalah selfiean. Hayu urang ini ketong juragan di sini. Mana sih sarti lila? Lila lempang teh. Ieu ngajak kelas si Beben. Ini tip kantong atuh. Ieu kadekeun. Sabareut. Tah ieu teh batu lawang Ben. Oh, Mana? iya. Heeh. Kalian ulah sompalnya. Juragan da sini teh kemana? Ini orang sempet heula nih. Mereka jantung sini nih. Oh, pan ieu teh alus sejarahna. Juragan, taguan. Semua lah. Oh, jiga tuh. Terus ya. Lila si Carci mah. Taguan Ben. Mana juragan teh? Numpangna tarik. Ben. Batu masih gitu Ben. Orang numpang enggak? Wan.
Juragan, Si Sarci mana geus ti heula wae. ka dieu naik. Mana tadi aing ti heula jadi masih ti heula ka dieu. Pan urang mah ka dieu heula, ieu pemandangan geunaheun. Oke lah. Ripuh kitu mau cai-cai acan Endah kieu Gusti. Hatur nuhun. Mawa diri dina nyorang kahirupan nah hapi nu ku gogoda kana ati perih asa bingung ti pikiran. Itu daerah mana ya? Itu teh daerah Siklu. Ayo itu belum itu. Itu pamipiran. Lain itu. Oh, itu Budi Negara itu mah. Itu. Tadi cekayannya non. Bandung. Nah, tak. Oh, itu teh Bandung yang dekat Tempol, menurut saya ieu. Kabut. Tuh itu Ciwidey itu. Jauh atuh. Kamu itu sendiri dengan dekat Tempol. Tadi atuh naik. Ya, siun. Wah, borangan lelaki kiraku. Itu gunungan itu. Kita Gunung Bonyot. Oh, gunung Boyot. Oh, itu. Ah, itu tiga laut, itu tiga laut. Lain itu teh Saguling. Oh, ada turunan yun. Ada emonya tuh. Heeh, Pot gedenya. gede. Hei orang neangan nih ketong. Ayo gila di tong. Ayo deh nya tuh. Cincin. Loba. Ayo buru. Tuh kaharanap tuh. Ya lewat tarik gitu. Oh. Lain desa tadi. Oh, bud. Ngaca heula. Pakai atuh. Lah, Ngaca. Wis, mantap. Beben ready atuh. Geus ayaheun. kelah tuh. Ya. Sok beakeun dulu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sugan we bodas atuh. Ceklan Ben. Sugan loba nu bogoheun atuh. Make bedak ieu. Mantap. Gosok deh, gosok di. Bisa teman Sok naik lah. Naik buru. Lanjut. Sok yuk. Tadi dia ya. Hei. Mantap. Mantapnya. Muntang jeung pager di Labuh. Gede. Gunung Padang endah atuh. Para wisata Desa Rawabogo gunung. Sip lah. Kudu aramang we pokoknya ka dieu. Oh, Ayo seburit ah. sagedeung deui atuh. Seburit ah. Oh, ayo tuh. Laguan cicing lah cicing teu dipangku. Pangku. Pegang. Mana berat. Ayo, pangku we. Mun teu kieu
mau menang duit teu hayang aing ngegawe di si Arok. Kumaha deui. Mana duit? Duit. Nya teu karunya eta duit hayo tingali belaan kolot mah gawe lalaki teu jadi tukang olas. Buru mana? Duit hayo. Jang naon deh duit mana? Jajan atuh. Jajan neangan duit sorangan hayang ditimul ku ieu. Ma tuh. Mama ih. Buru. Buru we hayo. Bewen. Ka dieu heula. Ka dieu. Ka ieu duit. Sapang meulikeun jus teu kuat. Di mana? Itu jus cik teu kuat. Kumaha si Arok teh? Ongko ditagawe tapi teu di bantuan, teu dibere nyaho ari kumaha gawe. Gorong-gorangan. Ieu kumaha gawe teh? Teu kitu. Kudu dikumahakeun. Tah eta lampangkeun. Hias kata jang hiasan dina disbang. Itu teh. Tuh yang lu kepisah. Sok contohan atuh Sok kumaha? awas deh, awas. Itu udah lain makin Nokia, Cek. Makan awan kira. Nokia ya temponya. Kumaha Ya mas tinggal nakolan, tuh tinggal saya tik dewe tuh. Oh, terus kumaha? Iya tempo kieu nya, tah geus kieu teh sok teh puterkeun deui. Atuh anjing gancang. Oke lah, tuh cenah bisi teu apa? Tah itu di dana ketokan Cek teh. Kan beladinya tuh belah ditu rusak di dinya. Takolan Cek meh teu munuu. Atuh nakolan di laut itu mana mah jiga nu Tuh, cantua. tah geus kieu teh sabelah deui. Tah belah dieu nya. Sok atuh puterkeun. Kok atuh mah nya kurang. Aing mah. Tah geus kieu teh tuh, ya kita Eta takolan anak sarua. pisak bisi kurang. Kurang manor ya. Nah, kakak geteng gitu itu bener. Enak lu Cek. Gawe teh teu bener. Kan hanya di urang nu gawe teh Cek. Kan nyontohan sok-sok guru cing anggeut nyontohan teh. Heuh pan kurang kayak dipepetakeun. Heuh kan eukeur eta sok-sok guru. Nah jadi dibalik. Ah, lo ngomong guru. Aing bos teh jadi gawe. Tembok. Geus tah Cek. Itu lo bakal men. Heh ku si lain atuh. Guru Pan urang teh bos. Aku iya gerak. Sok atuh bro pamawakeun ha ituna kekurang di kitu-kitu. Naonna? Kan nu kitu. Ya kurang deh babari. Lila. Ya Ieu gede-gede teh nya kumaha? tinggal takol Ieu mah bentukna kieu. kumaha cing sok contohan deui. Ya, apa mana teh gawe di Heuh sok tos ngomong. Nggak usah orang rek nyambung heula cenah. Sok we gawean lah kumaha. Gawe cewek lah. Tapi kalau atuh Naon atuh? bayaran heula. Gawe can anggus minta Bayar atuh bayaran. hari ieu teu kuat haus. Heudang dong. Haus lain hari haus. Ah, Boleh buru atuh ceung. alam atuh. Ayo ci rekaman aja. Nyangu. Sok gawe. Heeh, kumaha maneh we. Cek. Urang rek balik heula atunya. Nah, yang can anggus urang ge. Oh, da teu kuat rek nyanggu. Awas mun ada dari siapa. Ya Allah, hirup teh kieu teh. Gawe itu bangun mak dari mana sih minuman? Ah, teu kuat haus urang lagi di jalan di rumah kurang. Ajar mana mah budak teh. Balik ke mana gimana? Balik. Balik. Yang kata gua uli. Tak pernah naon, tak boga duit ngan digaji sakit pican. Yang kata gua. Hehe, mewek deh. Karunya tapi dipikir-pikir si Beben teh. Dicarekan wae, dalih nyarekan tapi da nyaah. Ieu boga duit sakieu. Baik kita urang bawa we ka Takora. Khawatir. Nya bapana kitu wae. Kemana si Beben teh? Atuh, Kemana ayo Cek? tujuan eta juga nu Ah, teh rada ieu panas tiris. jika nu kieu aja. Panas tiris lain nu kieu. Ayo dah itu segala dipake. Ayo atuh buru. Ka mana? Takora.
Ayo atuh udah jalan cager ah. Mana mah jual cirik jaga. Kayak orang yang naon ojek gitu nya. Orang tinggal nya. Udah juga ojek. Hah? Ah, bukan sayaan, mung mana mah. Ya, naon di dia rek naon? Di dia rek naon? Ojek di dia mah. Ya kawasan orang. Ay atuh. Awas ya mun order di dia, awas. Ini jauh tadi tuh. Jauh. Kamananya tukang ojek teh orang naik kata kora, rek meuli Pinang. Ojek. Mana tuh? Ojek kata kora. Ojek. Ojek. Ayo atuh. Kehola teh hirup. Teh hirup. Kita tuh pencet. Gas atuh gas. Henteu hirup. Awas salah we kurang atuh. Buru atuh. Biji dua tuh. Bos. Kontak atuh. Naon atuh? Pan cek urangnya urang geus ngomong, ulang mangkal di dieu ieu lapak aing. Pasea we ulah atuh. Pasea. Bulu aroh ka ulang bulu dieu aroh. Oh, eta mah. Aduh, direbutkan. Kan itu. Oh, mah sia mah. Aneh. Nutup. Kelakuan teh. Udah mana mah. Loba cetak tingali nutup. Anas geus dangdang teh geus di parfum tapi kabahe kieu parfum. Urang diuk ngel gagwas aroh. Gila. Gila. Tunggu naon sih ya? Bawa ya kaponet. lain digusur asa karunya. Bawa. Mana pingsan nah berat kieu nah mana teh begung tapi pingsan aduh. Urang bawa kaponet mang lila gitu kan. Manggur atuh. Ben mana nu naik? Kumaha ieu? Gusur atuh. Ben mana nu naik? Wae eta. Baik kan Ben. Bro, awas. Hirup. Nepi. Ben, angkat. Oh, malah ke tepi. Coba. Buru, Cak.